Ari hartosna istilah bahasa Sunda habeun-nageun we cenah ta ieu teh ke wang ieu heula nya wang guar heula. Aya haben aya dua hartos, nu kahiji teu kudu haben teh, nu kadua nyaeta bener-bener dipalirekeun nya. Nageun cicing. Habeun-nageun eta teh bahasa heureuy, bahasa Belandana mobil mogok habeun-nageun jadi cicing teu laju-lajunya. Contoh nu lainna aya bahasa Cina pan Sunda mah loba kosakatana. Bahasa Cina na domba lulumpatan cingwang cangcang. Bahasa Jepang na teu boga duit sakuna rata. Bahasa Arabna ombeh alaan taina. Bahasa Thailand kanan kirinya katuhna kencana cenanya. Lobalah kitu bahasa-bahasa anu bisa diheureuikeun nya kusabab seueurna bahasa Sunda kosakatana jadi tiasa mirip-mirip bahasa nu sanes. Janten habeun-nageun teh nyaeta bahasa Belandana mobil mogok.